bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia Suhaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bunga-bungana kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka na ieu ku bunga-bungana Abu Lahab jariahna nu ngaran Suhaibah nyusuan Kangjeng Nabi padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen na ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bunga-bungana lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ka sorga endul masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Sadajan urang ngeraskeun pangaosan urang mepet hujan heula doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi urang ngaminan kabeh Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang baca doa teruskeun Rabbighfirli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. manjur oge Haji Fendi sakieu manjur masyaallah ngadoa deui ya ya be hujan eta kene doana eta kene ya Allah ya Rabbi hujan kan kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu
dindararaga ta'ziman wa takriman ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi hujan bisa dipindahkeun. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah pasti di hiji daerah aya nu ngagebreg hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi hujan gede luar biasa. Akhirna pas Kiai Haji Supendi ngadoa hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya. Tapi ye sajam doang ge kurang ge hujan deui bakal. Sebab di ditu di ka dieu gede hujan ku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah meme nyaritakeun maulid besi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ya. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aju hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihi diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamanna, Yahudi teu salah di zamanna. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atuh kadaluarsa. Kadaluarsa di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener sebab geus aya Al-Qur'anul Karim.
Kangjeng Nabi nyaritakeun memeh Kangjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah? 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodif, ditahrif, dirubah-rubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh Masya Allah nu mabok ambalaya, kacilongok-cilongok nu mabok. Tatangga Rusdi marabu, tatangga Haji Masuri marabu, si Endul manggeus bogoh, tama biang nyana pengedarna cepu nanya sial teh Sindul. Aduh, frustasi gara-gara ngabengkel hese. Jadi cepu. Tewa kabek. Tuh. Ieu mabok di zaman Patra diteruskeun ku urang Cilongok. Ngan untung lain urang Cilongok asli. KTP nama nu Lampung, anu Palembang, urang Cilongok nama leuwih ti heula. Gusti Allah nu agung asa zaman Patra. Baheula zaman Patra seperti kitu. Orok mabok, remaji mabok, geus puguh kolot. Etalah zaman Patra. Jelas syariat. Asal geus mabok bae atuh geus. Kabelah ditunan waelan simba. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di zaman Patrah mah percis kos hewan. Aya gejak kotok endogan, aju nijileung-leuman, kemudian megar, terus di paraban ku indungna gede, anakna jadi jago, tekebal indungna ditumpakan. Sial tak kotok. Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu ku ari. Na'udzubillah min zat lain di Cilongok ieu. Cilongok itu. Cilongok ieu memang biangna. Gusti Allah lu agung. Zaman Patrah seperti gitu. Embe reuneuh anakan. Paraban ku indungna. Gede. Embe lalaki embena. Ngomong ke mana, Mak? Tiris, Mak. Siap. Ka emak. Ih, Mak tiris. Neangan sejen. Lain gitu, Mak. Mendingan emak bae lindek mama. Sial tak mbe goblok. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh neangan ka itu cek seman ulah di ditu. Gili bedan di aing bae. Lah, Mak. Si mana nonggeng deui sial. Ya Allah, ya Rabbi. Eta zaman Patrah. Zaman Patrah mah seperti eta. Anak ka emak, emak ka anak, bapak ka anak, dan selanjutnya eueuh syariat Patrah ngaranna ge. Masya Allah karim. Kunaon haju dilanjut ke zaman ayeuna. Zaman Patrah eueuh syariat. Lumayan gapleh hambalai. Judi eta endul nu mantak gendut balak genep malulu. Ya Allah. Cimplong kunyana dileg-legan. Mantak eta lamun ngising deuleu ge. Waduh. Nah ieulah zaman Patrah. Geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman Patrah hambalaya. Berjamaah saimah sakampung-sakampungna. Kemudian zina gitu keneh zaman Fatrah mah. Gitu keneh judi luar biasa.
pembunuhan nu mantak nyana di ditu nyieun kapilah-kapilah. Makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana. Ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan-rombongan jeung kapilah-kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah-kapilah anu gede. Teu aya hukum syariat nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba. Mana nu kuat, mana nu gagah, etalah nu menang. Kitulah seputar zaman fatrah perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah. Saat di negara unggal negara sadunia teu jelas leuwih-leuwih di Saudi Arabia Jaziratul Arab di mimiti Mekah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman terus dijelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin Allah ngalahirkeun seorang manusia afdalul makhluqat Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam terus ka Kangjeng Nabi Isis naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusahal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa. Terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin. Pindah datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah sperma Kangjeng Nabi aya di dirina eta Sayyid Abdullah Masya Allah kasep biasa aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neulis Sayyid Abdullah beda tangkang ngarai rintik aya nu teu dahar sapoe-sapeting asal neulis Sayyid Abdullah seubeuh aya nu dua poe da peuting asal neulis Sayyid Abdullah beunggeus seubeuh we ku kasep-kasepna lapar leungit neuleuh kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna nu aya di punggungna kabawa kasep awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleuh beungeutna seubeuh asal lapar neuleuh beungeutna wareg. Masya Allah ieulah kaistimewaan Kangjeng Nabi urang kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu sabalikna urang keur seubeuh neuleuh haji pendek Masya Allah lapar haju neuleuh haji Masuri waduh tambahnya lapar nya belum bagus itu sebaliknya teman orang kerja bener Haji Masuri Masya Allah azana henak gitu aya nu kos kitu jelemanya diciptakan ku Gusti Allah asal neuleuh henak geus bogus ieu mah macem-macem sakitu dijasan ya tuh tetep enak bae Masya Allah kari. Nah iyalah Sayyid Abdullah. Begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah, kemudian jima, pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah, ngahiji jeung ovum, ngadadak Siti Aminah pikar sepen jelema. Eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep. Mantak awewe lamun keur hamil kadeleuna geulis. Kadeleuna geulis bae heran. Budak santri mah hajuna resep kanu reuneung bae heran. Atuh ka kebo-kebo reuneung resep budak santri mah. Sia jasa. Meureun kebona eta geulis meureun. Anakna asal teh nu reuneung bae ya Allah ya Rabbi geulis amat tak kebo. Atuh ciuman ku si Allah. Lamun aya awewe reuneung teh beda sinaran.
Siti Aminah luar biasa gelis dah ka bina-bina. Masya Allah karim dicaritakeun terus dina berjanji mah bulan kahiji, bulan kedua, bulan katilu, bulan keopat, bulan kelima sampai bulan kasalapan. Artina per bulana ieu kadatangan nabi impian-impiana kapanggih para nabi eta lah nu sok ngayuni ngaranna. Mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok. Ieu teh kotok. Anakna bakalna ieu teh kotok. Ayo teh kotok teh kotok mah pan boro-boro di ditu di meja ge dicempal bae pan teh kotok. Di kursi dicempal. Talamun aya jelema geus ieu teh kotok geus. Kajen teh yang di imah sorangan ku indungna nyingkir sia. Ieu teh kotok eta. Geus kubuh babaturan disingkir-singkirkeun bae. Teteh unit teh kotok nu bagus mah unit kembang. Mantak tandian ku kembang. Jadi dukun ieu mah tuh. Supaya bagus. Lain kitu. Keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Terutama salakina. Pamajikanna hamil sok ngedengeng. Bacaan ku salakin ulah pakai baju geus waduh ti lahiran ini mah Masya Allah dek dibere jampe ya set bacaan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sampai selesai tiupkeun kuari ti dia ti luhur heula ka handap atuh geus sakitu kumaha kuari bacaan deui wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkeun kuari teh handap ka luhur setek. Bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara sampai nu tadi kuari tilu kali ka handap rada leuwihan saeutik leuwihan maksudna abeh babari kaluarna abeh ngeunaheun abeh ulah aya kendala eta jampena catet eta di samping keur hamil bacalah surat Yusuf abeh kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui kabehan urang kabehan. Itu untung rusia irungan ge. Petet-petet gitu. Sabelah samangka ku kabehan urang masyaallah. Tuh Kangjeng Nabi Yusuf mah samangka sabelah ku sorangan. Loba nu kaedan-edanan ku Kangjeng Nabi Yusuf. Masyaallah nah ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene seringan maca surat Maryam. Nah nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya kumaha ieu ketika hamil apakah karasa hamil teu karasa nanaon sugan karasa berat. Masya Allah cik Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat saeutik ketika ولما تم من حمله شهران إلى مشهور الأقوال المختلفة المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله. Barang 2 bulan Siti Aminah hamil ya Karim Sayyid Abdullah na wafat maut Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah budak di jero beuteung geus teu boga bapa pinabieun pi rasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan
bapak nage maut di Madinah. Kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ka Gusti Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Gusti maha sagala-gala, tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak, tapi kehendak Gusti lain. Abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah, seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis ku Sunan Cilongok we kitu. Sunan Cilongok kitu tenang we. Ceuk kurang seserian we geus boga nu anyar. Sial jasa, orang Cilongok pisan. Orengan selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Kontu tama intermezzo tah. Setelah selanjutnya dan selanjutnya, nah ialah lahirlah Kangjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia, sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ke arah wetan, eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kangjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali, didoser dek dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi, nya nama teu percaya kana karomah-karomah, nya nama teu percaya kana leluhur-leluhur kos karar itu dek dipiceun, tapi kersaning Gusti doser parotong bae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari dek berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampean insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun ziarah. Haji Masuri mah keur teu beuki ziarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah atuh kamayangan sakjana. Aing mah ngeunaheun sakjana. Tapi engke mah bebas ziarah insyaallah. Kuari anu di penjara geus 200 pangeran. Tembak geus genep pangeran. Bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal dipenjara. Gila biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi. Insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Sebab diteliti ku Raja Salman, kekacauan-kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari keur nyebarkeun Wahabi, justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkeun ke Wahabianana. Kersaning Gusti seperti etalah. Nah, langsung diurusan nu ngabidana nage langsung Siti Asia, berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong, disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari 2 hari, kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariyah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Ku bungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil ka dinya nyusuan. Saenggeusna nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tasimana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Aju kula milu ngurusan. Cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cek Abu Lahab bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia. Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bungah-bungahna. Kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Nah ieu ku bungah-bungahna Abu Lahab jariyahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kangjeng Nabi
padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ke di akhirat Abu Lahab tekan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen asal poe Senen na ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ka sorga endul masyaallah bahkan nyana jadi pamimpin ke di ditu jadi pamimpin ayo mana anak gua anu make balak genep teh sorga cek malaikat gua jadi kos kieu teh ya lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bunga ku lahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariyahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senen masyaallah tuh komo urang baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu ge tilu tas salat tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk sabaraha mah bangun tilok ieu mah lebeungeut da kadeuleu tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asal ieu masyaallah karim dumadak ulah datang ke dadaka teu maca sholawat jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa ulah hese jang dahar-dahar aja anak genep maksudna ieu deuk dijual teh neuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun eueuh ujang dahar ke tungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 seberapa 8 dibere 8 geus ka imah lan gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar dibawa kunyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri mak neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yen aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat neuleuh deui kicep deui ka roti cak indung nanti abeuh kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deh hujan geus kajeun angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun mesti ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doanan tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi
coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana dek nurunkeun hujan eta dek ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa moal geprek datang ka subuh sama Masya Allah datang ke ieu rarungkan dia tidak artinya balik gitu tuh baca dari berberkat 2 kali hiji diputar nomor hiji di mana ga eta kos gitu cek nyana cenah dibaca kukula menjadi kos gitu doa salah nyambatnya terus saya terus gerimis letik tuh cek kula ge setengah jam bener bae guys coba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus deulekeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si jingai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing mah teu ge kajian dirinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan eta can dalahar anak dibikeun ka bagel bara main kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam di mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beuji nu bener ieu Masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di mana pupi pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dia dipeluk ku pamajikan kak Masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi ya tamu ka dia cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duit tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku saha cenah titaku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon Masya Allah karim geus kos gitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti eta lah dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maranca sholawat bae di Masjid Bangona segala panon gitu ngar ketua maraca sholawat bae eta bangona bari geus lale ieu teh ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus beuting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji kitu keneh tahajud tilok
duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan solawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak balik ka tu sejen pasti aya ye ahli solawat kajen buku mah ge aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neuleuh fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceuri baramentana nyana ngage ceuri nah aya ieu amal ieu timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kubu dietek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kubaya tetap air lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurit cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh waing segala rupa disedekah-sedekahkeun cak keneh sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah ieulah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah ieulah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca sholawat daek mere lamun urang nyaritakeun berkah kaberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikanna ka sabaraha ieu salat ka gara itu Far, neng, ulah mikiran kula mah gede. Kesalah kita mah bisa nih jangan henteu. Eta pamajikan dalam ngahayuh-hayuh kana ibadah bae, eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya, Masya Allah Karim, na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ieu lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget wah Haji bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh berarti mang haji ka neraka wae nanya ima tiis maksudna tiis da ka neraka tiis teu ngajawab ya ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah
datang ke 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahirkan Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun bae kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun,an sageusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas bulan di dieu ka mana ieu? Ka mana? Ieu malam naon ieu? Hah, ieu mah jadi sekretaris teh haraseun biasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal izin. Malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun,an nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat moal ke di Cilongok bakal nya. Jadi ieu mah terus dimimiti kamari ti dinya geus dimulayan wari datang ka tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله